Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pangdeui pemirsa. Baraya. Pangdeui sareng pribadi dina acara ngaca kabayan drama Mekar Pawenang. Wilujeng nyakseni. Tah, terus di lokasi. Ayo atuh. Baraya numutkeun pamariwasan di tabib. Bapak ieu teh kacapean. Mangga pemirsa sakseni yeuh langsung ngorencat kira tos diurut ku sang tabib. Tuh langsung melengkung. Wis. Itu nyeri cangkeng. Cing urang taros ya pasienna pemirsa baraya kumaha karawasna Bapak gitu. Nyeri campur raos itu teh sadacan direfleksi sareng satos nuju eta nu direfleksinya kumaha karawasna sadacan kumaha acana mah nyeri bisa kamu cangkeng teh yeuh dina kana kamu pimping ketemu cangkeng teh salira teh nyeri teh tah saparantos di kutabik ditarekahan di refleksi alhamdulillah enak teh raoseun alhamdulillahnya kangnya paratos rada pit eta malah alhamdulillah kiat tilu ronde wae mah tadina mah rarigeun teh itu tuh kunaon da padahal ada perasaan sehat gitu tah dupi kawita teh mana ari abi mah ti Bojong Menje Bojong Menje daerah Subang we nya lebih ka dieu nyucruk abi teh eta karasan aya di MMP semua teh aya sahur di rencangan dongkapan we cenah Ki Cakra cenah kitu nya eta dina channel YouTube cerita eta teh dina Ki Cakra teh nya eta channel teh MMP YouTube gitu tah. Matak abdi penasaran dugikeun ti bumi nyucruk ka tempat ieu kataros kanu daerah anu di dieu nya. Alhamdulillah dugi ka dieu kitu nya tah. Alhamdulillah tah tepung sareng tabib nu nembe ku abdi alhamdulillah karaosna sae ayeuna mah kitu nya proses jadi teu rarigeun teu nyarari saparantos di refleksiku abah tabib nu nembe. Oh gitu. Alhamdulillah atuh rarancangan akang teh ningal di YouTube. Mohon ti payun teh aki teh ngupdatekeun di YouTube teh acara kegiatan masyarakat. Nu kamari 17 Agustusan di bidang sosial, terus di bidang ekonomina aya diupdatekeun. Terus di bidang budayana hoyong jelasna mah hoyong komplit tinggal we di channel YouTube Mirama Mekar Pawenang. Mohon beres. Eta teh nya istilahna mah di subscribe heula terus bunyikeun loncengna tangke teh aya hadiah lah naon lah teh. Brai we gitulah. Insya Allah akhirnya Abi bade subscribe
channel MMP eta nya da karasan katingalna ieu teh numbutkeun nyucuk ngabudayakeun seni Sunda panginten menurut kepaninggalan abi watina YouTube-nya terus pisan. Nah abi kalintang bingahna ayeuna patepung sareng Ki Cakra teh kitu nya anu di channel MMP. Nah panginten abi ngiring bingah pamitiasa mah abi hoyong gabung kitu Ki kanu channel MMP nya supados abi jadi terkenal gitu tah. Terus bisanya Ki biasa nya diatur biasa sama di belakang layar. tenang Ki pokona suebkeun ku abi mah. SMS sueb subscribe gitu. Iya. Di sambil atuh, di sambil ya, ngopi-ngopi. Ki atuh nuhun. Nah, eta Abi bari kieu Ki. tapi Bari kita tukar. nuju Mohon aya ieu lah, aya nuju naon lah. Nuju ka Kes penggerak. ngeunnya. penggerak gitu. Nuju jampe-jampe harupan. Oh, tah abi bade naos Ki upami Ki Tabib teh jenenganna saha nya? Jenengan teh Abah Peci. Oh, Abah Peci. Oh, da kararasan kan grup kene ieu MMP tapi anjeunna kudu keahlian dan skill da bidang pengobatan sosial gitu. Dan biasa di MMP teh aya acara sosialna pengobatan, sosialna aya sembako gitu lah istilahna mah. Tah keresan abi ka dieu nya Ki sakantenan we abi mah hoyong wano sareng Ki Tabib Mbah Peci nya. Terus sakantenan abi ka dieu ya mumpung abi janten pasena karesan anjeunna janten pelaku ataupun di Mirama Mekar Pawenangnya terus tah ya sakantenan we abi hoyong kuninga gitu hoyong wano sareng Abah Peci gitu tah panawi aki tiasa nyauran. Oh, siap atos yang sekedapnya urang panggil heula. Urang amit sun heula ka Gusti Nu Maha Suci. Akhirnya manggilna kumaha eta? Aya teknik zaman baheula telepati. Telepati Mohon antos yang sekedap tapi tong nyerus. asal lieur. Astagfirullahaladzim. Baik aki jo aya di dieu. Kagetnya Abah Peci tiasa leungit. Aya Abah kumaha diondang. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Abah Peci Ku ilmu ngepangkeun abi Ki Pagar ti Bojong Bence gitu tah. Bah abi hatur nuhun pisan sateacana abi tos di Landongan ku Abah sareatan ku Mbah Peci nya. Abi janten sarira jadi alhamdulillah ieu teu rariget. Jadi alhamdulillah teu naon aya rasa nyerina. Tos teu aya nama alhamdulillah gitu nya tadina nyeri cangkeng. Dasarna mah Ki Pagar anu ngadamangkeun nama eta mah ku doa Papagar nyalira sanes ku abdi Papagar ngadoa ka Gusti Allah gitu nya ngaijabah gitu sanes ku abdi punten pisan abdi mah da teu ngatiasa-tiasa gitu benernya Ki Pagar abdi teh aya bujangkeun deui bade di kantor ayeuna. Lupa. Mohon. Oh, mangga atuh lanjut Mbah. Apunten nya, si Engal Damang, si Satrasa Damang. Amin atur nuhun Mbah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kumargi waktos paratos wengi teh. Nuhun Ki. Malam Jumat. Akhirnya Ngartos begitu lah. pisan. Hayu urang. Awet. Hatur nuhun ka sadayana. Tuh hayu urang gaskeun hayu. Atur nuhun ka sadayana. Nuhun. Pamearsa. Atur nuhun pemirsa. Mudah-mudahan barokah. Wassalam. Wassalamualaikum. Rahayu. Rahayu.